Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma zanahadulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anu kusim kuring dipihormat ibu bapak sadayana anu sami linggih di haflah, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Nepangkeun sim kuring penur aini dina dangat ayeuna kapapancenan tugas salaku juruduum, nyatana ku restu singgih make up wedding gallery, diliput ku Aldi Alia video shooting, diabadikeun foto ku Cieneng fotografi. Nedak bidoa ti sadayana ieu acara sakedapan di bade dikawitan. Ngawitan bismillahirrahmanirrahim. Prosesi upacara adat ngaras siraman calon panganten istri anu jenenganana Neng Mia Mutmainah, putri kakasih Bapak Cep Endon kalih Ibu Ojan, dina dangat ayeuna bade dipandu ku sim kuring Ibu Nur Aini. Sumangga urang kawitan. Tiasa liren ngobrol nah ibu urang sadaya sasarangan yang sini acara aras kali siram. Duh anak ibu nu gelis punden ati kapali dia pak sing caket eis susutan bintang citangis. Tiasa apa nanti palih payun papa namangga ibu teh ikhlas hidup ka ibunya ngaras ku ati indung. Tiasa mayon heula ka Bali ditu mugi pangnayung nu agung. Tiasa calik mangga teteh bapak calik. Duh anak ibu nu gelis puton kalbu sing panjang punjung indungan dharma ngandung. Neng Mia gelis bager anak king dina dangat ayeuna bade dikawitan kana acara ngaras kali siraman bagernya anu disebat ngaras teh gelis supados hidup kahartos sareng supados henteu salah kaprah naon ieu acara sapertos kieu teh. Da saleresna ieu acara ngaras kali siraman teu aya dina aturan ajaran agama Islam, nanging insyaallah moal matak ngarempak kana aturan ajaran agama Islam. Anu disebat ngaras teh bager ngawasuh rasa, ngaji diri, buktos bakti anu janten murang kalih kanu janten ibu sareng bapa, margi birul walidain sae kanu janten ibu sareng bapa eta mangrupakeun parentah Allah anu kadua. Anu kahiji Allah marentahkeun ka urang supaya urang kudu taat ka Allah kalian teu ngamusyrikeunana. Anu kaduana urang kudu hade, kudu sae, kudu bakti kanu janten ibu sareng bapa. Diriwayatkeun dina Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ka-24, wahfid lahuma zanahadulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hidup singnya asing dedeh kana janten ibu sareng bapa, doakeun ku hidup sangkan dipika dedeh dipika asih ku Allah sapertos aranjeunna mika dedeh mika asih ka urang. Luyu jeung hadis riwayat Abdailani bager lamun hidupnya dedeh kanu janten ibu sareng bapa, niscaya anak katurunan hidup ge bakalnya bakal dedeh ka hidup. Di dieu aya kekembangan, aya sinjang, aya lilin. Paralun anu kasuhun sanes bade musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Nanging ieu ngajalankeun tali paranti adat Sunda.
Mudah-mudahan ku ngagelarna ieu acara ngaras kali siaraman ibu ramana neng tiasa luntur manah meninggalih kersang hapunten neng tina samudaya kalepatan. Mudah-mudahan neng sing aya dina kabagjaan cernas naon di anu disebat siraman teh geulis. Syariatna urang nyiraman ku cai, hakikatna urang nyiraman ku pangdoa. Pamudah-mudahan neng anu bade ngagayuh rumah tangga sing tiasa silih asah silih asih silih jungjungkeun darajat kacai ngahiji mandi ka darat sing jajab kahayang kaleuweung paanteur ludeung. Ayeuna bapak nyepengan lilin dina kaayaan hurung pak eta ngandung simbol siloka yen salami ieu bapaknya angan ku kanyaah kadeudeung kanu janten murang kalih bapa ti kawit ayeuna tanggeng waler bapa dunia rawuh akhirat bakal lungsur kanu janten picaroget neng. Diawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mangga ku bapak geura dipareuman eta lilin teras disimpen ka palih pinggir. Mangga ayeuna ku mamah geura diecageun aisanana. Bismillahirrahmanirrahim. Bral geulis anaking hidup sing bisa leumpang ku sorangan bager geus waktuna ayeuna hidup sing bisa mulang tarima kanu janten mamah sareng apa. Mangga neng tiasa lungsur ka palih bawah mayun ka mamah sareng ka apa bager. Dicepengan ku neng panangan mamah sareng apa na geulis. Teu kenging tungkul bager. Tetep ku hidup rarai mamah sareng apa bager. Hidup kedah gede syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dina danget ayeuna masih dipasihan kene waktos ku Allah kangge teu biararai mama sareng bapa bager teu sakedik nu sanes waktos akan pertikahan dilumangsungkeun dan tos dikantunkeun ku nu janten bapa tos dikantunkeun ku nu janten mama bager hidup kedah gede syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala deng mia geulis bager anaki hidup teh pupunden ati bebelahan nyawa anu kacida dipika cinta dipika asih dipika deuneuh dipikanya aku ibu ramah hidup ibu hidup anu ngakandung hidup salapan bulan lilana aya dina kaayaan ribu leleslung saya sagala loba nu karasa nyoreang mangsa ka tukang hidup dilahirkeun ku mamah guru dan medal ka alam dunia dirawu di bangku baget dipika cinta dipika asih dinangna nenek di nagai endog beberemna. Mudah-mudahan hidup sing janten murang kali anu soleha gelis anu senantiasa nyalametkeun mama sareng apa parat dugikeun ka akhirat nu gelis payeuneun hidup aya dua jalmi anu salam ieu kacapean kahesehan ku hidup baget ramah hidup anu dug hulu bet nyawa ikhtiar milari milik rezeki anu halal nyata nepikeun minuhan kebutuhan hidup baget satu acan hidup ngalengkah leuwih jauh dina ngambah sagara rumah tangga geura penta heula jimat kasalametan nyaeta pangampura ti mamah kali ti apa hidup sing percaya kalian yakin Allah subhanahu wa ta'ala moal ngahampura ka hidup bager namun hidup teu leuwih ti heula meunang pangampura ti mamah kali ti apa ku kituna mangga neng geura kedalisan heula cumarios ka mamah sareng ka apa bager mudah-mudahan hidup sing aya dina ginanjar kawilujengan mangga dicepengan ku neng mikrofona di aos ieu panah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak saantosna kirang dua saantosna kirang langkung 2 tahun Bapak ngaageungkeun neng mikanya kan neng ku sapenuh hati ngadidik neng ku jadi Pak neng walau bisa sanggup ngebalas tur ngaganti kasadaya kasayang Bapak
Bapak, Mama. Mama, 8 bulan Mama ngandung Neng. Nepi Kang nangguhkeun nyawa pikeun nalahirkeun Neng. Ngasih Neng, ngajarkeun Neng sumarios reng mikanyaah ka Neng. Mama teu pernah ngeluh sakedik oge sampai dinten ayeuna. Dinten anu aya sadaya rasa kacampur sedih, hiji rasa sedih, rasa hiji haru, sareng rasa sedih. Dinten ieu umur Neng 21 tahun, jantan awal perjalanan hidup Neng. Doakeun Neng mah supados kapayuna tiasa jantan keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Doakeun Neng, Mama, Bapak supaya Neng jadi istri anu salehah pikeun caroge Neng. Mama, Bapak, widian Neng bade ngawasu sampean Mama sareng Bapak rumaos Neng kabungkur mung masih we seueur kasalahan ka Mama sareng ka Bapak nyusahkeun we. Mama sareng ka Bapak ampunten Neng. Gelis kanyaah Bapak lahir sareng batin dunia akhirat ku Bapa di hampura. Mudah-mudahan hidup sing ageng milik ditepihkeun tina balai sareng dicaketkeun sareng milik rezeki. Amin ya Allah ya Rabb. Gelis kanyaah Mama lahir batin dunia akhirat ku Mama hidup di hampura di luhur sausap rambut di handap sausap dampal. Mudah-mudahan Neng sing tiasa ngajalankan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Amin. Neng namayun heula ka Mamah bager. Cabi ku Neng disimpen heula dampal sampean Mamah nak simpen dina pangkonan hidup bager. Diangkat Tuhan anak disimpen dina pangkonan hidup. Cabi bari di urutan heula bari dipencetan bager. Bari ngemut-ngemut salami ieu hidup tos sabaraha kali wani nyentak kanu jadi indung gelis. Hidup tos sabaraha kali wani wangkal kanu jadi bapa. Dawuh Nabi al-jannatu tahta aqdamil ummah, surga aya dina dampal sampean ibu gelis. Sahur Allah, anishkurli wali walidayk ilayal masir. Cirining hidup syukuran ke Allah. Hidup tiasa syukuran kanu jantan Mamah anu parantos ngakandung hidup. Hidup tiasa syukuran kanu jantan Bapak anu parantos ngayuga ngadidik ngabiayaan hidup bager. Ayeuna syariatna Neng nuju ngawasuh dampal sampean Mamah. Hakikatna hidup nuju ngawasuh kokotor waktos Mamah ngalahirkeun hidup ke alam dunia. Duka sakumaha getih anu ngabayabah, duka sakumaha kesang anu mucur, duka sakumaha urat anu pegat gelis geuning indung maleuwih nyeri lamun disentak kudu jadi anakna. Kade hidup sing biasa mikade demikannya akan jantan Ibu Rama bager etan mata ngajantenkeun kasalamatan hidup dunia rauh akhirat. Geura dikumbah ku cai kembang bager ditobatan ku istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ieu pisurgaeun hidup teh bager ku taat hidup kanu jantan Mama etan mata ngajantenkeun kasalamatan. Doakeun ku hidup sarengsena tepan salat anu 5 waktu. Allahumma arham ummi kama rahimati saghira. Allahumma asid ummi kama sa'adatni kabira. Allahumma taqabbal min ummi a'malaha saghiraha wa kabiraha
Allahumma ij'al ummi minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa akrimna bil firdausil a'la minal jannati ya karim. Kahade hidup sing tiasa ngajaga harkat darajat martabat anu janten ibu ramah hidup gelis mama sarang bapak atos capek ngadidik hidup. Mudah-mudahan hidup sing tiasa mulangkeun ka dieu kasih nyalametkeun ke mama sarang apa dijaga di yaumil kiamah candaku hidup dugikeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga kuneng geura disengitan dampal sampean mamahna neng sing tiasa nyengitan kulawarga ku akhlak hidup anu sae bager hidup wirang sepuh hidup ge kacandak wirang kade hidup sing tiasa ngajaga harkat darajat martabat anu janten ibu ramah hidup. Mangga geura sumujud sungkem dina pangkonan mamah bari keretegeun dina manah yen hidup bade nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalapatan bari nyebat ampun gelis. Mangga neng sungkem dina pangkonan mamah. Ampun mama ampun, hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut dihandap saibas dampan ya abdi anu kantos ngahirinan rahim mama anu kantos karepotan wa wasainal insana bi walidai hambalat suumuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amani anishkurli wali walidai kilayal basir mama ya abdi anu purah ngabarumakeun cipinarep mama dihisap ku abdi dugi ka hampa ya abdi anu purah ngukuntit tambih ka pusing di kawit alit dugi ka wanci kiwari mun siang alim paanggang nogel montel dina cangkeng mun wengi teu ngari jempling mama ya abdi anu sok ceurik ngajerit mepeskeun jempling na peuting ku mama abdi dirauh ku mama abdi dipangku nu geulis ku mama dihampura bageut brageulis anak king doa mama nyarengan ka hidup. Mudah-mudahan hidup sing aya dina panentayungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbi habli minas solihin rabbi habli minal mukhlisin rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innahu samiul du'a. Mangga disuntar mamahna ditahan ku hidup bageut disuntar mamahna pika dede pikanya aku hidup mengpeng anjeunna jumeneng kene di alam dunia bageut hidup mah kacida alatan bagjana dina dangan ahina masih kene kasaksieun ku janten ibu Rama. Mangga gerak pendakan heula apa ku neng geulis bageut anak king simpen dina pangkonan hidup dampal sampean apa dua anak bari ngemut-ngemut geulis ieu hiji jalmi anu parantos kaesehan kacapean ku hidup salami ieu anjeunna ridho kapanasan ridho kahujanan ridho kapoekan dina ikhtiar bila dimiliki rezeki anu halal da hoyong ningali hidup hirup umum jeung batur bageut kahade hidup sing tiasanya ahli deuk kanu janten bapa saur pidawuh indung tuluy bapa sok sanaos aran bapak mung disebat sakali tapi kanyaah kadeuh bapak ka hidup satungtung nyawana bager kahade hidup sing janten murang kali anu salehah anu senantiasa ngarangkul mama sareng apa dina jalan kahadean. Mangga ku negara diwasu dampal sampean apana ditobatan ku istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Insyaallah ieu moal mata ngarempakan aturan ajaran agama Islam ieu disawioskeun bager tanda baktos hidup kanu janten ibu sareng rama pulangkeun ka dedeh ka asihku hidup nyatana ku akhlak hidup anu sae bager kahade nitip pami hidup ditos ngajalankeun dina rumah tangga sing janten istri anu salehah geulis sing janten istri anu qurrata ayun anu senantiasa taat patuh kanu janten caroge hidup dikawit enjing ridona Allah aya dina ridona caroge hidup sing janten istri anu salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tiasa disengitan dampal sampean apana ku neng tiasa disengitan bager dampal sampean apana ku hidup saterasna neng sumujud sungkem dina pangkonan apa keretegeun dina manah yen hidup bade nyuhunkeun dihampunten tina samudaya kalapatan. Mangga sumujud sungkem dina pangkonan apa bager ampun Pak ampun hapunten abdi hapunten ti luhur sausap rambut dihandap saibas dampal rumaos salami ieu abdi mung tiasa nyusahkeun wae ka apa teu acan tiasa mulang tarima. Mudah-mudahan apa sing neras sehat panjang yuswa doakeun abdi anu bade ngagayuh rumah tangga mudah-mudahan sing tiasa silih asa silih asih silih jungjungkeun darajat abdi teu ludeng lempang dina ngambas sagala rumah tangga tanpa disarengan ku doa ti mama sareng ti apa anu geulis
saksana os pangampura sareng doaku hidup tadi penta Bapa salawas tak bakal ngadoakeun ka hidup beral gelis anaking hidup sing pinanggih jeung kabagjaan selamat dunia rauh akhirat Rabbi anni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaiha wa inni minal muslimin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin ya Allah ya rabbal alamin disun taar apana ditahan ku hidup bager pika dedeh pikanya aku hidup bager disun pipi kiri disun pipi kanana alhamdulillah ya rabbil alamin mangga neng tiasa ngageser heula ka palih dieu pendakan heula aki bager mangga neng semujud sungkem heula ka aki geulis saur katerangan pami urang ngaraheutkeun kana manah jalmi sateu acan jalmi eta ngahampura ka urang-urang moal bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala bageun hidup mah kacida alatan bagjana dina danget ayeuna masih keneh kasaksian ku kasepuhan hidup bageun doana mustajab teu aya hahalangna nembus langit katujuh aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala kahade hidup sing tiasa heman ka kulawarga bageun mudah-mudahan hidup sing digampilkeun dina milik rezekina aki nadahapunten tina samudaya kalepatan didoakan aki ku abdi mudah-mudahan sing neras sehat panjang yuswa kalian diangge ibadah ke Allah Subhanahu wa taala dipaparinan umur anu berkah ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan neng bade ngagayuh rumah tangga sing tiasa ngalingkah leuwih jauh dijantankeun ibadah niat ibadah karena Allah aki nadahapunten tina samudaya kalepatan mugi aki luntur manah ninggali kersa ngahapunten ka diri adi anu mokot ku dosa mangga disun panangan aki ku hidup bager lajeng dipeluk dirangkul kalian toran ku hidup bager ieu nu ngajadikeun cukang lantaran hidup gurudag medal ke alam dunia moal aya hidup lamun teu ieu aya kasepuhan geulis pulangkeun ka dedeh ka asihna anu sanes mah waktos bade ngalumangsungkeun pertikahan teh sembah teh ieu bager ka kasepuhan ka karuhun teh tos teu araya ieu mah aya keneh payudeun hidup bager kahade hidup pamitos gaduh milik rezeki anu ageng tiasa pulangkeun ka dedeh ka asihna kana janten aki hidup bagernya mangga tiasa disun taarna ku hidup disun bebe kiri disun bebe kanan Barakallahu laka wa baraka alaika wa sama'a bainakum bi khair istajib doana ya Allah istajib doana ya Rabbana agisna ya Allah agisna ya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin mangga neng tiasa pendakan heula gini kapalih ditu neng ngageser bager sumujud sungkem heula hidup dina pangkonanana mangga gerak sumujud sungkem neng dina pangkonanana geus nadahapunten tina samudaya kalepatan bager kahade hidup masing janten jalmi anu berehan anu bageran kepada jalmi bager hablum minallah hablum minannas sing tiasa ngajaga saya hubungan ka Allah Subhanahu wa taala sareng ngajaga saya hubungan ka pada makhluk pulangkeun ka dedeh ka asih kana janten mimi mudah-mudahan hidup sing nanjer dina rumah tanggana aya dina kabagjaan silih ele dan silih belaan sapapahit sama manis seberhal gelis doa ti kulawarga sadayana nyarengan ka hidup doaan mudah-mudahan hidup sing aya dina kabagjaan sakinah mawaddah warahmah disun pananganna lajeng dipeluk dirangkul ku neng bager pika dedeh pikanya mudah-mudahan salalawasna neng aya dina kabagjaan aya dina ridona pangeran amin ya Allah ya Rabbal alamin mangga nengna tiasa calik di gedengan mama sarang apa di tengah-tengah tiasa ku mama sarang ku apana disun ku duaan murang kalihna calik di palih tengah tiasa disun ku mama sarang ku apa neng panangana kan ada mis mama sarang apa bager ninggal kapalih payun pangabadian foto cieneng fotografi Aldi Alia video syuting mangga disun ku mama sarang ku apa kuduaan murang kalihna bismillahirrahmanirrahim beral geus anaking hidup gerak miang bade ngagayuh rumah tangga sing tiasa silih asa silih asih silih jungjungkeun darajat kacai ngahiji mandi ka darat sing jajab kahayang kaleuweung paanter leudeung mangga sakali deui tiasa barakallah bager doa mamah doa bapak nyarengan ka hidup di sadayana nya neng ngaulang masa kapengker neng kapungkur nuju alit sok disuapan geuning ku mama sareng ku apa bagernya ayeuna suapan ti mama sareng ti apa sing janten berkah kanggo hidup dibekalan ku pangdoa nya tina janten mama sareng apa engke enjing mah silih suapan teh sareng carogena nya mamahnya mangga ayeuna mamahna nyandak hiji tiasa disuapan murang kalihna dibekalan heula bismillahirrahmanirrahim ayun ka mamah bager Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar hiji dua tilu
Alhamdulillahirabbil alamin. Neng ge tong hoyong disuapan bae ku mamah teh tong hoyong dipikanya awe neng ge kedah tiasa mikanya akan janten sepuh bagernya tiasa neng nanyandak hiji suapan di mamahku hideung sing tiasa bela kana janten ibu Rama bagernya Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu. Alhamdulillah ayeuna tiasa apana nyandak hiji manawi suapan heula murang kalihna dibekalan tina jantan Rama bagernya kahade apa nitip sahur ka hideep sing janten istri anu taat anu patuh kana janten saroge hideep bagernya Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu. Alhamdulillah ayeuna kantun neng nyuapan ka apa mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Huap lingkung teh huapan anu ngalingkung nyaeta huapan kanyaah kadeudeut tina janten ibu Rama ka hideep di hideep kana janten ibu Rama. Hiji dua tilu. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng satu acan ngalajeng kana acara ibak siraman bagernya neng tiasa musapahah heula ka saderekan anu nyakseni ieu acara perwakilan we anu palih payun mangga neng tiasa musapahah heula saliman neda dihapuntennya neng ku sadayana bade dihapunten ku sadayana neng bade jazakallahu khairan katsiran kana guntur manahun ninggali kersa ngahapuntenna pidoana ti sadayana nya mudah-mudahan neng sing sehat sing aya dina kaberkahan usia ngajalankeun rumah tangga anu pinuh ku karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Cipanon urang sadayana doa ti urang sadayana mudah-mudahan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala kangge nyarengan ieu murang kalih anu bade ngagayuh rumah tangga. Mangga sareng sina neng saliman perwakilan anu palih payun tiasa lajeng cali ka palih dieu bager. Dedeh ting nu geulis kanyaah ti kulawarga hidup sadayana bager kahade hidup sing janten murang kali anu nyaahan kapada zalmi bager doa ti sadayana istajib kanggo hidup ya Allah mudah-mudahan ieu murang kali sing panjang yuswana kalian dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hidup tos ngagaduhan niat anu sae bager yen hidup rumah tangga teh bade ibadah ka Allah ibadah anu pangpanjangna anu pangseueur ujian kasabaranna nyaeta ibadah nikah kahade hidup sing janten istri anu taat anu patuh kana janten caroge tiasa hidup sasarangan dina ngagayuh rumah tangga aya dina kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga tiasa perwakilan menawi anu palih payun tiasa neng rengse bager tiasa cali ka palih dieu neras. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad tiasa calik balik ini sallallahu alaihi wasallam tiasa ibu Ramana tiasa lungsur kapali ditu wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki sarang apa kudu anti pali dia apa payun kapali ditu wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina bi syakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Mangga tiasa dituangkeun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ya atas manawinya punya. Mohon.
Ya, panginten da murang kalihnya nuju kirang sehat, jantan acara narada dipersingkat, hawatos, pidu ati sadayana mudah-mudahan sing jag-jag nengnya, teu yang seremotan sing seur istirahat mohon mangga. Ayeuna dikawitana panginten ku apa heula mamah? Mohon sok sanoso mah anu ngalahirkeun tapi apa engke anu bakal tanggang walernya di akhirat sareng di dunia pikeun mamah sareng neng. Mamahna tiasa ka dieu heula ngageser heula mangga. Pangkeun apa? Teu kenging kana sirahna apa? Mangga. Oh henteu palih mangker heula diawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Neng pananganna diangkat duanana bager. Pananganna diangkat neng. Pananganna diangkat duanana tah diaminkeun neng. Cai kaberkahan ti mamah sareng ti apa bagernya eta cai sakitu ngagenclang herangna teu geuneuk teu maleukmeuk eta teh tanda tawis kanya ka dieuh ti mamah sareng ti apa kanggo hideuk bager beragaram yang dina rumah tangga sing aya dina pinanggih kabagjaan aya dina ginanjar kawilujengan apa tilu wangsulan teh acan mamahna sami tilu wangsulan sallallahu alaihi wasallam ka pinggir tah mana gitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sekapan awi banyak ayeuna nengna salim ka apa bager mangga salim ka apa ku apana ditiupkeun kana ubun-ubunanana dibari didoakeun nengna beral gelisnya doa ti bapak nyarengan ka hideung mudah-mudahan aya dina paijabah Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin cekap ayeuna lajeng ku mama sami ti luang sulan mangga Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mangga dikucurkeun ku mamah pelan we mamah tiasa ohon dikucurkeunna sing mayang gitu tah teras rada diangkat kirang diangkat tah atas gitu kapinggirkeun otomatis tah gitunya sing mayang hu ala Muhammad berkahkeun ieu acara lancarkeun dungi akana samawangku lawargina cakapan mangga nengna salim heula ka mamah bager salim dipeluk ku mamahna ditiupkeun kana ubun-ubunanana barakallah ayeuna gentos ku meme heula kesareng sena meme lajeng ku abah mangga sallallahu ala Muhammad manawi tiasa salawat sesarengan ibu-ibu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mak ayah salim neng nakap mah bager salim biasa salim maka ayeuna kantun ku abah biasa nyakatan kapali dia Bismillahirrahmanirrahim kanya kadede ti abah pikeun pun cucu nyabahnya manawi anu bade ngaibakannya ti perwakilan pihak keluarga Jembar ti mama sareng ti apa sawang sulan we sadayana hawatos kamurang kali nanya mangga susutan bentang citangis mangga salim ka abah bageuna bral gerak miang doa bapak nyamarengan sadaya keluarga ngadoakeun ka hideung bager mangga pananganna diangkat neng kanya kadede ti pihak keluarga kanggo hideung bager anak king
kahade sing runtut raut sauyunan sareng kulawargi bagernya sing aya dina kasayan. Kanya mama jeung bapa sing gede miling diluhurkeun darajatna cekapku lawargina aya dina kabagjaan rumah tanggina sing aya ridho pangeran. Mangga salib nengna tiasa sawang sulan lainnya. Alhamdulillah ya rabbil alamin urang teh bager dirah-rah diibakan teh mung 3 kali ku sadayana teh bager waktu hidup gurudag bedah ka alam dunia hidup didaroakeun sing janten murang kali anu soleh anu kadua nanya eta dina danget ayeuna hidup bade ngagayuh rumah tangga ngagelar acara siraman hidup didaroakeun deui diibakan ku sadayana mudah-mudahan hidup sing tiasa ngagayuh rumah tangga pinuh ku kabagjaan anu katilu nanya tanang ke dina maot teh bager urang mudah-mudahan sing tiasa ngajalankeun kahirupan ieu pinuh ku kataatan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala sing tiasa ngajalankeun ieu kahirupan dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bager mudah-mudahan hidup luntur manah meninggalih tiasa ngajalankeun ieu kahirupan pinuh ku kasabaran kataatan ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tiasa neng nama jeung kapayun ku sadayana pidoa ti kulawarga. Mangga ayeuna nu majeng ka palipayeun. Bismillah neng pandanganna diangkat duanana bager. Iya manawi kantun tilu jalmi deui atosnya anu teu ka bagian kangge ngaibakan yosna da dihapunten wae nya kalersan mulang kalihna nuju pemulihan pidoa we mudah-mudahan sing enggal sehat. Mangga iya sawang sulan tiasa nengna lajeng salim bagen. Aya dina kabagjaan rumah tanggina sing aya ridho pangeran. Duh anu gelis kanya ahti kulawarga sing panjang punjung. Ayeuna lajeng nengna ngadeg apana tiasa majeng ka palipayun lajeng abdas heula mangga dikucuran sing mayang ku apana nya nengna tiasa dipasihankeun sendalna nengna papayun-payun sareng apa dikucuran sing mayang mangga lajeng abdas bager kahade sideur sing tiasa ngajaga salat anu 5 waktu bagernya teu kenging ngaluli-luli kana ibadah eta mangrupakeun kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebah kacai sing daek mandi di darat sing kersa salat bager anak kingnya
mangga tiasa ajeng abdas panginten ka mamahna teu kenging waka tebi urang bade dilajeng kana cukur rambut. Teu kenging waka disawer mamahna kapayun heula mangga atos cekap bager rengse iya tiasa dipasihan sendal nengna manawi nyandak sendal heula ka dieu. Anduk gunting sarang sisir di canda kapayun neng bilih tiris tiasa dibulen heula ku anduk. Teu kenging waka disawerkeun nya satu acan aya aba-aba ta atos abdasna atos ayeuna apa tiasa kapalih dieu heula nyakatan neng tiasa dikaluarkeun lah rambutna sakade. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma z'al kepa teu kenging waka likulli saratin nura yaumal qiyamah, setiap potongan rambut semoga menjadi cahaya bagi kunang-kunang nanti di yaumil qiyamah ya Pak ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditek-tek sakedik micen rereged anu aya dina dirina neng mudah-mudahan singa jantenkeun kasalamatan. Ditek-tek sakedik Pak, bismillah sakedik we tah atos ayeuna kantun mamahna ti palih dieu mangga. Ente senanya ente tiris mangga ku mamahna ditek-tek sakedik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma z'al likulli saratin nura yaumal qiyamah. Iya atas cekap ditutup pelaku doa diaminkeun ku sadayana sareng sena doa engke aya sawer sinjang sareng sawer artosnya teu kenging waka bubar ka sadayana diaminkeun ku sadayana diangkat pananganna neng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafini wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wazikal karim wa adimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamami taksirona ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Apa na tiasa nyakatan ka pinggireun nengna disun heula kuduaan ku mama sareng ku apa di dalam keadaan atos baseuh di dieu mamahna. Tah kitu nya mangga disun ningali ka payun nengna kasih senyuman yang paling cantik. Terusnya da ai di alam dunia teh Pak berpasang-pasangan aya sedih aya seuri cenah kitu nya aya hujan aya halodo aya siang aya wengi aya istri aya pamegah aya aci sawer aya si Aam ni semangat eta tos ngagendol bade nyawer. Tetehna mayun ka dieu neng eta sinjang di cepengan gaya bebas. Anu kenging sinjang kedah kersa di piwarang majeng kapayun pamit ya sama kangge sinjang mah teu kenging ku murang kali anu kenging nek ku ibu-ibu atau napi ku bapak-bapak murang kali mah kewe sawer. Nah murang kali mah ka pinggir heula ke bilih kenging sinjang kena kumaha. Sok marajeng anu dipangkerna majeng kapayun majeng. Iya. Anu kenging sinjang kedah kersa di piwarang majeng kapayun di Cepengan neng. Siap. Ye aya sinjang ibu-ibu majeng sok majeng ibu-ibu na. Ibu satu acan disawerkeun sinjangna ibu-ibuna sareng bapak-bapakna angkat kedua tangan lihat ke kamera sambil bilang iya alhamdulillahnya direuah-reuah neng kabingah neng teh kabingah kula wargi sareng tatanggi sadaya bagernya siap kita hitung bersama-sama. Sakedap 1 2 3 iya. Keun
latihan kedaya pemanasan ya Pak. Si tah saya kedaya pemanasan. 1 2 2,5 3 di alung keneng 1 2 3 iya. Aa kapayun hadiah ih dekat sih tadi atas perjanjian anu kenging sinjang kedah majeng kapayun kadieu. Urang di kumaha ya si Aa saha jenengan moal sah angke dilemparna diulang deui. Kumaha sok Iman tos gaduh istri mana istrina hadieu istrina kapayun asapiraku si bapak pada Jumatan nganggo sinjang ke masjidnya. Udah pasti dianggona ku istrina kadieu kapayun istrina. Iya tah kadieu Aa sinjang ku wios hiburan sinjang ku Aa dipasikeun kasih teteh sok tetehna sambil nyarios kieu kadieu majeng tah sok Hatur nuhun. Atos kenging sinjang. Kangge urang. Disimbut. Engke mangga biasa dipasikeun ditampi. Salim teh ka suami mah kudu salim berpelukan. Teu acan. Atos. Ente da atos mangga. Ayeuna urang nyawer tapi nyawerna teu kenging waka disawerkeun nya. Urang disarengan heula sawerna ku musik. Tah beh rada raoseun. Hadieu Bu kapayun. Lila bari nyaring ayuna puntang lila bari hudang si nyai makela kudu ding ayun si aa mah ayun-ayunan reup sare masili kekepan kela ayun ambing lila bari nyaring ayuna puntang lila bari hudang si nyai mah kudu ding ayun si aa mah ayun-ayunan reup sare masili kekepan awur deui saherna di awur deui ibu hajat sareng bapak hajat awur deui di awur deui di awur deui awur maju gede mah ayun undang lila bari hudang si emak mah kudu di ayun si aa mah ayun atau hajat ka dieu reup sare mah silih kekepan yuna ambing keheula ek joget heula ieu cenah anu nyawer ka dieu heula anu bade nyawer ka payun hep ieu mah lincah teh damang ayeuna mah tuh mak ka dieu mak hep mak ka dieu mah urang ngahibur heula nyawer mah bade nyawer ayun ambing di ayun ambing tah aya deui nu bade nyawer ka dieu atos sadayana ayuna ambing lila bade nyaring ayuna puntang lila bari hudang si nyai mah kudu di ayun si aa mah hatur nuhun aya alhamdulillahirabbil alamin ye kumaha musikna lirenkeun talajeng pami dilajeng kedah aya anu nyawer deui ka panganten atos sadayana atos kangge kenjing deui nya si aa nyawer 5.000-an di ditu bae lin ka dieu ka ibu kawi ha. Jazakallah hatur nuhun. Apana bapak hajat sareng ieu uwana sanes mamang tadi ais kuduaan nengna sok ka dieu bapak hajatna heula.
Iya, mamahna ka pinggir heula. Di ais ku mamang sareng ku bapak. Siap, ditahan heula, ke heula. Ke heula. Siap. Apa, mamang? Ieu teh cenah saur dongeng, pamit tiasa mah pamit kiat. Kiat ngagendong istri ka kamar kiat. Kiat. Komo ieu kuduan maksakeun. Sieun dicarekan. Tah, dugi kalawang panto ka ditu pamit teu kiat mah wios simpen we di pali dieu nya. Ulah, Pak. Engke carogena nyarekan kabi. Siap di ais keduaan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 ditahan. Tahan heula ke heula, tahan heula Pak. Ningali heula ka kamera, tahan heula. Nengna gaya bebas heula. Disun mamangna ditahan. Sun mamang, tahan. Disun apana tahankeun wios beurateun sakedap mah. Tah, cenah sok mangga dugikeun kalawang panto. Alhamdulillah. Kuatkeun dugikeun kalawang panto cenah Pak. Masyaallah tabarakallah. Iya. Alhamdulillah. Ya, runtuyan acara ti awit dugikeun kareng separantos. Alhamdulillah kalian aya dina kalancaran. Hapunten sim kuring kasadayana bilih aya sasauran anu kirang sapagodosina manah sadayana kakirangana dongkap ti diri piribados. Saena dongkap ti Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kami atur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Alia video syuting, Cieneng fotografi, Ibu Kawih Nur Aini, Restu Singgi Makeup Wedding Gallery, Cag hatur nuhun.